Siti bentar Kang Puputra, ya Kang Puputra, ya Kang Puputra. Kampung Nyingkur sisi gunung hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes pasuli war manuk gede manuk letik tawis ite nagara subur makmur gemah lipah lo Cinawi aman santosa kertala karja itu keayaanannya hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti tapi jalma anu keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katembong Kakasih Semar Badranaya anu nyarengan Dewi Siti Ragen garwana atuh Yedawala nampi panyaur ngandika tapi nodama kaula nun Kakang Semar mangga naon nu pihal anu bade disaurkeun teh supados kasaksen ayeuna kupun anak sumuhun atuh Pak aya pikeresal naon abdi keur maraban doma nu teh gitu ari gaduh ari kagungan kalaresan pisan anu bikang bade pisan ngajuru ayeuna teh plan jaluna mah panti pakoan ti holis ti Sumersari teh bibit sae teh heuh syukur-syukur kumaha nu karacunan teh ada meureun teu bisa ditulungan da diusahakeun mah parantos nepi ka hanteuna atuh datong borok make jeung doma urang oge nu ngukutna bakal paeh tong boro sato sumuh malahan indung silaing make jeung tahajud sagala bakat tingkunyaah deuleu ka doma eta teh tapi dah teu bisa ge tadi dieu
dina harti saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kunyung taun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran manusia kadar rencana kabul aya di nu Maha Agung laksana aya di nu Maha Kawasa sumuhun tadi dia urang hirup kudu sabar tawakal teh ujuk sumuhun tak sajabana ti kitu pangna ieu riung mungpulung teh kahayang mah sarerea sabab kewajiban kolot oge ayana di rumah tangga ieu teh kewajiban salaki 3 bulan sakali mah nalek kanu jadi bojo bisi dina sajroning di kungkung bisi teu diawur dicangcang teu diparaban paribasana bisi boga rasa teu ngeunah aya hak inung si lain ngagugat ka dewek antenna aya hukumna tah kitu mah kewajiban bapa anu sakitu taun lila na ku bapa dipihukum teh nalek raga katineng nanya raga katineng nah masih keneh betah dipihukum ku bapa anu sakil heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha ge koreh-koreh cok bari rurupaan bapa teh panteus sarua jeung batur naon sering-sering kunaon ari kamu sumuhun da salaresna malihan sakapeung mah jalmi sok ka kuping ku abdi kumaha sun bapa teh teu nalipak maneh malihan sok aya anu ngagerentas ka kuping ku abdi di mana-mana bapa geuning angkat ka pasar ngagiringkeun emak pajarkeun teh cenah itu pinguin nuturkeun jelema ditambahan sia mah ya kitu ongkoh gitu Pak darurupian bapak teh sapuk sareng batur ditinggal ti pengker bapak teh percis tanggungan kurupuk digigir buncir ti tukang dengklang digigir buncir ti tukang dengklang teh nya dina doma mah teu aya reng-rengan bapak teh dihareup bureut kitu tak atuh wajib tumaros ka mah cing aduh ampun teuing kakang Semar cing berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak anu sakitu dedeh ulas asih ka kaula teu aya deui pangeran di dunya teh lintang ti salira kakang Semar punyungeun kaula semahkeun kaula dama-damaeun kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileutik teh dipepene ku dunya Mas picis kumarincing inten jumanten hoyong naon paripaosna moal burung laksana sumuhun da putri raja mah terah menak ayeuna ditikah ku bapa anu sakira regedna dicanak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mah teu aral oge mun kitunya istri teh uyuhan betah dawala kesenangan jeung kebahagiaan teu bisa diukur kudunya wungkul tapi kadedeh kanya anu blok-blokan ka teh luar biasa dawala nyaahna teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun ku maula kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tilu jadi salaki sarebu hitnya lumatak dewek mung boga pemajikan geus yen teu mangge cara mah nya kitu cing rayagan yang anu kitu pemajikan sawangsuna bapakna kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh ih mah apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir ya eta oh syukur dumeh
Bapak tepan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng. Hah? Parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung nala gareng. Hosok dirungsing ungah poe. Aduh, atuh sawajarna ka indung mah dak kadeungeun mah geuning tuanieun. Hah. Nimatna kabina-bina dirungsing ku anak. Naon sia teh seuri? Nya eta dumeh anak bararaong. Da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nya ka mah teh teu asa ka anak sampuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah. Mate inung abdi, pujaeun abdi, punyungan abdi, semahkeun abdi, damuan abdi. Tong disebat anak sampuran, ma inung abdi asli abdi, putra ma asli. Syukur. Tah. Sajaba nati kitu. Urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa Kena Gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih jadi pupuhu lemur kepala desa sumuhun Taku kituna sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja Juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka ka mana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari ta urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung ka dieu pangaulaan Juragan Arjuna heeh Juragan eta teh nuju alitna mah kakasihna teh Permadi nya Den Permadi popondok nama Den Mardi teh nya dituluikeun nama Mardiano teteh. Iya. Nah, kawas orang Jawa lain asli teteh putra daerah. Urang Sukanagara teteh. Tanya we kuda alus ngajawabna heuh. Putra Pak Abbas teteh putra Pak Abbas Adhar. Eta teh. Haji Abbas marukankeun teh. Pimpinan seni teteh DKI Jakarta mah. Syukur jang, syukur. Ayeuna ge tuh nuju ngadangukeun na TV-na. TV naon? TV nu bade dipasiekeun ka abdi. Heuh. Siapa da kitu wae. Tah kitu Juragan Arjuna teh. Juragan Margana heuh. Teu aya ayeuna teh sumuhun. Ha kitu. Tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot ungah adat. Sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh. Aang teh bilih aya kapalai aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si laing mah kitu. Ngaritmu ngaraban domamu duka kabung bulengan ku si seta paeh gitu pedah karacunan sampe pan ngesidik digentian ku hoan bager hoan mana anu sipit geuning cara abdi we da saturunan teh jeung abdi Ki Haji Mahpudin meulina ge jadi pun lanceuk teh nya ta ungah adat kitu cing bisi aya kahayang gitu kakolot mah bebeja ulah cara bebenyit teuing da si cepot teh geus gede blak-blakan ulah sumpul salinu cing pangneangankeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diperhatikeun guru jadi kolot
apa kewajiban kolot mah geuning nyakolakeun ngadidik nepi ka ngawinkeun eta geus kewajiban dewek bisa aya kahayang jing pangnanyakeun atawa langsung calukan ku siling ka dieu kitu ceuk indung si lain jeung ceuk dewek jing bisi hayang naon-naon bebeja ieu mah kolot indung sia nepi ka katatang ko teteh ngai magrib teh pangi-pangi tina tangka-nangka we oh nya nyetak ayeuna heeh tu geuning itu tuh jang asta jingga anak maka dia jang ya udah sahur bapak ka dieu cenah sieun dicarekan moal ka dieu salikna di dieu yeuh Kang teuing dibawa si Isyar kitu nya Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes ya ka dieu anak king heubeul mate teh papangih ka dieu ka mana wae ari maneh coba kapi hancur bapak tong ceurik jang heug ditarima coba kapi hancur tobing anak king asta jingga anak majang nuhun cu cager jae ti mana wae ari maneh mah teh melan lain kunaon cepot perjanjian kamu kamu saya renge kan lainnya renge betul sedih aja sih masukan milu sedih kai jebeng daya Pak besi aya kahayang bebeja segala rupa oge atawa ieu teh dulur dawala teh pikeun batur pakumaha itu apan aa jeung kuring teh geus ngawangun loro-loro ning tunggal lir geni lan huruf B lir kembang lan sarine geni ne cepot huruf B dawala kembang ne cepot sarina dawala tuh kitu caina cepot kuring cenah capit teu nyambung karunya si dawala nepi ka kiwari nyari euring teh Sap bebeja. Mawi abdi teh bapak. Kunaon jang sok bebeja ka maju bisi hayang naon-naon oge bebeja hayu urang ka aki maneh ka itu ka sekar mume. Isin mah. Bisi rek ngojek atuh panggulikeun motor kitu ka mah. Nya atawa bisi hayang ngadalang nya ulah nungguan hotel wae nya numawi bapak abdi teh pangadui ka kieu teh kapangaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dieu teh tuleh kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapak. Oh, aya problem batin. Nya naon jang? Ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah. Ngimpi naon jang? Ngimpi naon? Ngimpi naon atuh aa teh? Ngimpi ngadu muncang. Ana nu kitu dijieun sedih. Ngimpi wae mah jadi pikiran. Oh, naon atuh? Ngimpi naon jang? Ngimpi naon? Ngimpi naon? Ngimpi naon? Puting tadi pok bejakeun aka
anu jadi bapak nggak lagu nggak bodor saya menit nyari bisa atuh da mun lila aing kesal tong maksakeun da lah wah lamun digeureun kurang kaler si laing teh ngimpi naon abdi teh upami teh lepat madina ugi jumaah 10 dinten 400 kalangkung mangin dia tang dugi kaki wari mah duka wage duka kliwon nya aing ngimpi ke di patamanan we aya taman anu matak endah kemang-kemang warna-warni akhirnya taman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh bandang dosana teh dang dosan putri raja ai kabeh teh jono gitu aya abdi teh ngalieu abdi teh kadeprak dihup da isin ningal rupiahna aduh bapak teu acan dikieuna ge abdi teh acan menakan rupi istri anu model kitu ai pek teh manehna teh pak kabeh teh kana tak-tak kana baju abdi dibedoh kaluhur abdi teh di piwarang nantung gado didangkeun bari jeung abdi teh aduh teu sirikna ngompolan maneh ku isin-isina ngeleper atuh pasti Kang eta teh cacak teh dandos da geuning ayeuna mah awewe teh di dangdosan oge kalabeuki goreng patut kemudian tadi na jeding tahu bari ngago goreng batur atuh lain soalnya ini panjingkakeun heula tetangga aing nerecet kitu oh da aka teh geus jadi idola di lemur urang di Tumaritis oge meureun da hayang nyawe geletuk batuna gejebur caina babaturan urang teh sabiwir hiji teh kitu ya babaturan oge barang penta unggul mah kena naon tuluy eta dina impian teh istri teh kitu kakasina teh ngeunakeun cenah papi kabeh teh nyebutna teh papi doa sakapeung papi sakapeung empeh Duduh teuing nya. Ngeunakeun ngaran abdi teh Wirginingsih. Saha? Wirginingsih. Cekeng neng teh di mana? Apa dieu cenah nagara kaula tuh itu karaton kaula ieu teh. Leuh silap deui nagarana mah. Abdi teh hiji-hijina putri raja. Purti tunggal. Kitu kan. Tuluy kumaha? Tuluy jang. Abdi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamagat anu saperti kieu teh tipe kieu teh suka abdi teh. Ora tipe aing tipe naon. Tipe akang mah tipe ting. Nah, saya teh heueuh. Poek. Atawa tipe reu. Ya, di babu ke ku aing dola. Terus mau boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang Sakapeung api sakapeung engkang sakapeung api sakapeung engkang teh apa abdi teh dipaksa kumaha abdi teh lalaki dipaksa-paksa teuing daek we hate teh eukeun da puguh normal atuh abdi ge heeh bener ja cekeng neng teh leres teh da abdi teh isina teh tetekeun abdi teh nyarangan anjeunna teh da puguh rumah sa abdi mah bokelek engkang cenah muni harum kieu salira engkang teh pajarkeun teh harum awak aing teh wala harum sakieu pengarna teh heuh tuluy tah kitu iraha cenah Kang penak deui diantos pisan gaya teh mau ngaranna teh kakasina teh Wirginingsih tah kitu jadi abdi teh kaedanan ku impian bapak
abdi teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sok ngabantun tambang rek ngagantung maneh model abdi beureunya tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna tapi dipikir deui pilaku maka jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuk eueuh rangkap aya tobat teuing asna jinga seolah-olah abdi teh piit nginek-nginek pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan kuasi kahayang ditungtung langit ya moal kahontah aku abdi jalma sangsara model abdi hoyong ka putri raja tapi dah hate mah hate karena ge hate ngaranna ge hate teu bisa dipangpalerkeun bapa ka dieu wae dina kongkolak panon eta istri jadi abdi teh pangna nepi ka kieu hoyong amitan kana jadi sepuh hoyong nyingkah dia lemur dek nuturkeun inung suku nah teh maka jeung ngimpi abdi tidak moal pati-pati ngimpi lamun eueuh kenyataan moal balik mun can panggih abdi teh lukut naon ngarawi lubuk hideung jadi bodas dadaan teh kana bumi buluan blucang jangan orai mun can kapanggih mawa ka wangsul aya anu jadi sedih teh wala mak sieun nu mangalakeun suluh jeung cai biasana mah dewek tolak dewek pihapikeun mak nyerinya teh nya teuing aduh tobat teuing anak king dawala jadi kaedanan ku impian lancing sapeungeut istighfar jang eta oge ulah hudang syare ceuk teh istighfar agar we teu cager nah ieu teh bapa impian nah ka impikeun disebut ka impikeun teh beurang teh teu mikir-mikir hayang kawin yang dan pernah panggil Cikolot lamun ngimpi itu jam 1 nepi ka jam 2 mah eta mah nyaan ngimpi ngeling ka impikeun. Jadi abdi teh bade mios ti lemur Bapak. Anu disuhunkeun teh doa nanti Bapak sareng ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh sanes teh hoyong mantosan kapriyogian emak sareng Bapak di lemur dan ngidak abdi teh geus gede Bapak aya kahayang jeung normal abdi teh. Dek mios abdi teh Bapak. Jangan gede kasepuh. Kaimpikeun teh cung. Atawa Ridwan teh nu kitu teh Ridwan sia. Hiji silaing teh sing tingali kaayaan. Kaayaan urang teh anu sakieu heureut pakeun pungsat bahan ieu keueuh ragap teu aya usaha ge kore-kore cok. Hartina ilaing teh sing bisa nalipak maneh rupa teh sarua jeung batur kaayaan pon kitu deui teh neangan anu saimbang anu sajajar loba tetangga urang oge sakumaha anu geus dicaritakeun ku si laing eta kalakuan model kitu piit ngeundeg-ngeundeg pasir jog-jog neuri buah loa ngaju bulan ku asiwung maleng pakel kumunding teh eta teh salah. Bisi dihina bisi dijajak deuleu sabab dina rumah tangga teh kudu runtut raus sauyunan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab sareuneg saiga sabobot sapihanean oge kudu aya pangdoa pangrojong tinu jadi kolot
kumaha lamun inung bapana teu doaeun nempo pimpinan tueun model kieu akhirna sia dihina sedangkeun dewek lamun dewek dihina mah langsung teu nanaon tapi lamun anak geus dihina dewek sok cengkak eueuh dunya kinasihan ulah nya neangan we dina soal normal si lain hayang boga pemajikan badak kitu keneh deuleu ulah nyiar-nyiar pi capeun pi dosaeun sok teangan teh tetangga urang hate Bapak hate teu bisa dipangpalerkeun sanajan loba keur gantina mau acara jeung anjeunna gini sih karasa keneh waktu anjeun yang saya dina dada bari ngaluarkeun saya panon meuni nyecep tiis kana dada dicengkatkeun teh ku kuring anjeun gado teh meuni teu hese merehan bari jeung meuremkeun panonna seolah-olah nangtang ka kuring oh sayangku demikianlah tadi saudara pendengar lain saja kata kitu mah Nges montong di pikiran nu kitu patut riwan teh deuleu wah Bapak sugriwan anu kitu teh da abdi mah geuningan boh sedih boh keur kitu kieu ge eueuh nu milu sedih ka abdi mah keun bae rek mandiri we hirup mah batur teh kalajang serikeun abdi seri heuh eta teh jeung serikeun teh sia teh payut ka patutna teh tayo ka patutna mah abdi mah bade keukeuh we bade mios ai mah doana we ti mah Bapak doa peke masrahkeun domba kabeh ku lain urus domba saha eueuh saha we aku ku lain ulah nah sia teh kapangaruhan ku impian ai ye ai jurig teh deuleu 1000 hiji jalan pikeun ngagoda manusia sangkan manusia nyengsang tina pengabdian bari nu kitu patut mah urusan dunya ai dunya mah sakedeung lah saliwat ai urusan awe saliwat atuh teh rek nyiapkeun kapanasaran nih Bapak ai jigja ini lamun sia teu ngagugu aing jung deka kidul jung deka wetan prak deka kalerpek deka kulon los geus montong maka jeung kudu datang deui ka dieu aya bedegong maka aing ngigas ya hayo ngerakeun pisan dek dikamanakeun beungeut aing Semar bebesana nyeuna raja bari jeung eta teh ngukur sawangan dina impian lah hayo kitu-kitu teuing eta teh tuang putra kakang sama cicing tong dirojong cicing nini mah nyeupah makanya hayo tuturkeun inung suku sia itu geus ngagugu maka aing ini mawi abdi dongkap teh kitu pada anu merestu we nuhun anaknya kasih Bapak abdi diurus ku Bapak ti kapungkur dugi kayeuna teh abdi teh tiasa mulang tarima anggur berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana kasambung ku kanya mah abdi dugi ka kieu teh mah nuhun mah muga-muga Bapak mah salamina ayeuna penang teh ngan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sagala rupi kalapatan tidak kabedegongan anak tidak ada dola dek mi HP mak jeung Bapak mi HP da geus karolo cece aing mah kumaha nasibna teu mikiran dewekeun bae dek mi HP mak Bapak permios ayo ini sia kabina-bina teuing deuleu nah teh kabina-bina teuing kakang Semar cicing oh we terus ngingki ge deuleu itu kalau Pak itu geus disiapkeun kemolan ari sugan teh can
gemolan oge geus disiapkeun deui itu. Bener luasna teh ieu. Keun antep deui. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh? Mang menang geus ya. Sananya mang menangkeun turunan tetepangna kitu ge. Turunan ti saha sia teh? Ti bubuyutna. Da lain anak ucing teh cepot teh. Teu nalipak maneh. Cing ngeunteung bapak teh atuh. Cing sadar nepi ka pelbahdinya eta teng maruteng anak meraku kuncungan uyah tara TS ka Singapura. Uyah mah tetep TS na kahanap ti saha turunanana si cepot teh turunan Semar. Punten ieu mah ieu. Da ieu mah nyaritakeun. Turunan dewek. Somohona teu sadar bapak, dupi bapak pangkat teh naon. Da dipercaya sote ayeuna jadi kampung ieu. Bapak teh jalmi heureut pakeun punsat bahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok rurupaan teu patut jeung batur beungeut modas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut tomat teh eueuh reng-rengan bapak mah disebut tempur lain. Reng-rengan teu aya. Penciteun doma sayur ge beh ditu na leuheung keneh doma sayur. Teu kabagian kelas ya bapak mah. Doma nini we kitu-kitu. Teuing lamun doma nini kencar-kencarkeun mah. Coba eta ka kolot. Comohon. Bongana kolotna bubudakeun. Bubudakeun kumaha dewek? Bapak teh ngeunteung kasep henteu ari bapak. Rumasa dewek teh henteu. Ai bapak nikah ka saha? Ka inung si lain. Putri ti mana? Ti nagara Sekarmume. Putri saha? Nya putri raja. Geuning eta turunan ti dinya. Abena-bena teuing. Tuh tetangga aing ngeprokan geuning. Da panuju atuh. Tong sok kitu, Pak. Baheula bapak geuning basa kapelet ku emak aduh mun ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi aya kararas gapruk Siti Ragen pan harita barareu teh pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang nya kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh rahasia kabongkar teh kitu. Hari can panggih harita panjeun mah sarua. Can penak jeung emak. Cing jang tulungan inung sia teh geus mapageun empen tadi papageun dina impian. Tina impenan bapak ge kapungkur geuning. Sami. Ka anak minta tulung ayeuna anak minta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranna. Cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakin nasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna kanu awewenya aku awewena kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodohna kanu goreng patutnya aku goreng patutna kanu baongnya aku baongna kanu pegeknya aku pegekna. Bener jang bener. Nah, keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekkeun tuturkeun sia erek da kadulur balik-balik kanan kolot kitu patut komo kadeungeun-deungeun ka anak sorangan mah punten mah abdi moal mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek mandiri dek nitah tatangga we kalah suluh maja sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah cor sia
obat anaking dawala mamilu teteh pakai jeung naha teteh segala ari Kakang Semar kabina-bina teuing naonannya teh kalau ampun teuing sugan teh nyaanya kanu jadi anak teh kabina-bina teh bari jeung anjeun teh budak dibawa geus galedek ku kaula nepi ka lahir batin dunya akhiratnya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun dan naon ieu teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanyaah kadeudeuh kaulas kasih kanu jadi anak kasih asta jingga kasih dawala teh geus napel geus aya dina hate geus masket atuh geus masket Arik ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu teu beda we kacang ningang kajang kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuheus Kakang jeung Rama ka nagara Sekar Mume dek nyuhunkeun harta bana Mas Picis kumarincing inten jumanten kangge pun anak kangge si asa jingga kangge si dawala bilih eta pipa majikanna teh barang penta emas palai sabaraton laras ieu mah sanes banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teh bisa nulungan indung naon ngaranna kaula teh ayeuna teh rek mios ka tukang kaput dek dicalukan si cepotek diukur cenah make jas hujan sekali dek didangdanan ku kaula sakabina-bina teuing Kakang Semar hapunten si cepot cenah make takwa ikatna tadi genti ulah kitu wae nya make takwa make helm lucu sakitu kaula nun hapunten teuing ngolo karayu wa istri kanya permios Kakang heula diuk dek dituturkeun si cepot deudeuk api-api teuing aduh kakara indung siapa kejeng nyeredkeun ka aing ma kumaha nuhun ulah ceuk beja Siti Ragennya ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gembleng tur salamet teh hiji istri anu sajati sanajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra jingga bari jeung eta teh anak sampeuran nganung hartinya ka anakna bogoh ka bapakna eta mun kana ritunya moal dua matak bapak moal nyerahkeun mah sabab naon moal aya deui cara mah teh tibatan miceun memenihna mah eta make kakayaan Mas Picis kumarin cingin teh jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kanyaah bijilna ma cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya ieu tadi dunya ieu bumi leras dalap ribuan kali lipat gedena ge bari jeung mama sanagara aya keneh di bumi dek ngadu geulis jeung bapak yuk hayang naon si cepot boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol paing hiji
saton mah teh dek mawa emas teh letik hayang sabaraha kontainer emas ampun nuhun mak nuhun sauna tupang nadugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema peurih mangkena ka ituna peurah cenah cakar antep cenah katembong jati dirina cenah tembong kamandirianana ulah diwawe si cepot teh gede geus dewasaeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barangsak kaituna kumaha tingali dina Malik Yaumidin ma didinya teh meleng badal bisa dua mad badal 2 rakaat tapi aya deui anu disebut mad tabi'i bisa 2 bisa 3 teh ma hartina perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh bakal karasana di akhir lamun daek peurih boh hade boh goreng di akhir manusia mah karasana aya deui nu ngartikeun raja atawa nu ngaratuan di poe akhir heueuh kitu hasil tina amal soleh hasil tina bener bager teh bakal dipapag ku malaikat oge lain dipepeg keun antep cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan keun cenah nepi ka pebah mana kitu mah ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal salamet dihina ku pimitauhaeunana nepi ka ditampik ku awewena aing turun asik nuhun loba teh ngalajo TV inung sia teh make jeung nyaho naon beta saha artasik asik mana atuh si cepot bakal laksana tobat teuing hayang geura nempo piminantueun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka piminantu ka minantu nuhun kongkorong anu mana anu dijual teh geuning ku sigarek apa dijual mah eueuh meureun apa dicokot deui ku si cepot tuluy dicokot deui ku si dawala tah ayeuna teh aya di Pak Gade digadekeun ku si Egot keun bae geus we kongkorong doma ayo mah urang ngaliwat teh ieu timbalan kaula nun jeung melang wa teh kadunungan uwa dunungan bapak juragan Permadi ayana Yono juragan Arjuna teu aya ena teh ya atuh teh hayo mah hayo ini Astra jingga nuturkeun inung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa
Rusras kayak itu ka dia ras karena kewajiban kalau jadi kolot mengalahkan suluh mengalahkan Syahid tapi kan baik daya sidawala ini wirgining sih dek puguh alamatna duka di mana negara naon karena anu puguh mah putri raja kakasihna Dewi Wirgining sih sanajan ayeuna akan nuturkeun inung suku hayang nyaho nepi ka perbah mana sawa kuring ingat ceuk kiai asa kayang tangtu pareng gareng dawala bapak teu nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak geus bae da kolot kitu urang mana kitu ge melang sieun ditampik batur sieun dihina batur tapi keun bae bapak da geuning pangna ngaronjat oge harkat darajatna wibawa komarana nepi ka dijadikeun rasul nepi ka dijadikeun nabi ulul ajmi al amin Muhammad Rasulullah teh geuningan dibaledogan ku tai onta ge istuning keukeuh panteng hartina langgeng dina pengabdian teh teu robah meunang ka bunga meunang ka peurih teh anger we ngabdi terus pek maung pek badak Sanos dipapalerkeun